Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anuka sawidak nanya pamiarsa. Terang sawidak pamiarsa 60 sawidak teh. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Yeni atanapi Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Acek Yeni ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan. Arehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagean anu ka 60na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung tes. Jeleng harita Mang Antri ngegajleng luncat ka tepas. Geus tepi ka tepas berengbeng. Mang Antri lumpat sakalumpat lampetna teu nempo tincakeun. Tunggul dilarut catang dirumpak. Sedangkeun ari jurig pocong harita cicirihilan seuri sorana mata kukurayeun bulu punduh. Harita Mang Antri lompat satakerna teu nolih kana naon anu penting bisa kabur teu sadar yen dihareupeun manehna teh aya anu keur lumpat oge sarua tarikna nyaeta Mang Ade. Dina kaayaan poek harita Mang Ade jeung Mang Antri sarua tenenjo kanu aya dihareupeun. Atuh nalika geus deukeut teu antap parah deui. Seak judak. Aduh ada. Mang Ade jeung Mang Antri diadu sirahna siga adu banteng. Jengkang jengkang. Duanana pating carengkang. Tapi cung cung cung. Duanana gancang harudang deui sabab sieun. Kuanjeleng judak. Pas ngagajleng diadu deui wae. Solontot bru. Duanana rubuh henteu pajauh. Mang Ade jeung Mang Antri sing haragung kuliti. Mang Ade gugulitikan gep langsung nyagap kana bobogaan Mang Antri. Atuh puguh we Mang Antri ngagebeg. Ampun cong, ampun cong. Aduh soblek karuing pula dirabut cong. Aduh eueuh deui jimat karuhun cong. Aduh
Mang Ade oge sarua ngaranjug pas nyagap kantong menyan Mang Antri teh. Samarukna Mang Ade mah eta teh tulale pocong. Aduh, hampura cong, hampura wing cong. Teu kahaja ieu. Aduh, ieu kantong Semar Mang Ocong. Aduh, hampura karagap ieu. Bukan satu dah Mang Ocong ngunggudag wing. Cek Mang Ade bari gancang lepaskeun cekelanana. Gebeg Mang Antri ngagebeg sabab asa apal kana sora nu bieu ngomong. Keke siga sora Mang Ade ieu mah. Ekeun lah ku aing rek diheureuyan. Gerantes Mang Antri na jero hatena. Geus kitu mangkek irung terus pok ngomong sorana di ngirung-ngirungkeun siga jurig pocong. Mang Ade, mane Mang Ade nya? Cek Mang Antri. Ngadenge kitu, Mang Ade awakna langsung ngadeg-deg. Ampun cong, ampun, pahit. Aduh, si jauh kasabrang ka Palembang, pahit. Cek Mang Ade bari acong-acongan hareupeun Mang Antri anu teu kaciri lantaran poekna wanci peuting. Nih hampura kunguing Mang Ade napi ngaya syaratna Mang Ade. Cek Mang Antri deui. Aduh, naon syaratna Mang Pocong? Mangga gerak sabatkeun gerak sebatkeun Mang Acong. Tapi wing ulah digegel. Nyaratna mah gampang Mang Ade. Ngadiekeun ngudud nyulutu jeung kopi pahit. Mangga Pocong, mangga. Tapi ngan ukur aya udud da hungkul ieu teh mekal cikopina. Cek Mang Ade kapaksa bari jeung teu ridho hate oge. Akhirna musiwal tuluy mikeun udud surutu anu kari 2 batang deui. Ngatung ulang ngudud ngungkul nya kalian jeung manekerna. Mangga Mang Pocong, mangga. Mang Ade kapaksa mikeun paneker. Ari Mang Antri teu loba mikir deui sabab kabita ku surutu. Langsung surutu teh di tempelkeun kana bibirna. Geus kitu cekes paneker dicekeskeun, surutu diseungeun. Atuh sabrehan katenjo ku Mang Ade yen anu keur nyeungeut udud teh lain pocong tapi Mang Antri. Kehe di sia. Dasar pocong kuduna hideung sia jurig ah. Cek Mang Ade tuluy ngetegungkeun sirah Mang Antri. Ari Mang Antri ngadon ngehkes seuri. Bongan tahun uing di gintak atuh da Mang Ade hampuranya. Cek Mang Antri. Ah, mane Mang Antri ngararoas wae mane mah deuleuh sia. Kadeukkeun hiji di suluteun aing teuris ieu, jeung bagus ngompol tari aing teh ieu, base kolor deuleuh. Ieu Mang Ade hiji awang lah lumayan Mang Ade. Mang Antri mikeun surutu anu hiji deui ka Mang Ade sakalian jeung panekerna. Ku Mang Ade gancang ditampanan, tuluy rokot teh diseungeut bari nyot dikenyot. Duanana tuluy sing pelenyun udud bari nyang hareup kakaler. Keur kitu teu kanyahoan ti mana datangna. Itu kangen Mang Ade jeung Mang Antri. Ujug-ujug geus ngabadegah hiji pocong. Harita si pocong nepak kana tak-tak Mang Ade. Plak. Naon si tupuk tepak we kana tak-tak aing deuleu. Capek aing mah tas lumpat ya teh jedog bra. Cek Mang Ade samarukna nu nepak tak-takna teh Mang Antri. Ari pocong harita ngabetrik ceuli Mang Antri. Cetrak. Atuh puguh we Mang Antri mending ngagurubuk. Aduh Mang Ade. Aduh kaleuwihan heureun teh Mang Ade euy. Aduh make nyidreg ceuli aing sagala Mang Ade. Cek Mang Antri bari red ka Mang Ade mureleng matana. Ari maneh ngomong naon Antri? Saha nu ngabetrik ceuli maneh bari oge? Cek Mang Ade malik mureleng. Najan duanana silih purelengan tapi beungeutna mah teu katingali da poe. Keur kitu sirah Mang Ade jeung sirah Mang Antri
ditegungkeun ku pocong nu aya tukangeunana. Bari si pocongna seuri nyeri hiel siga nama teu kuateun kaburu hayang seuri nempo kalakuan dua manusia. Atuh Mang Ade jeung Mang Antri sing laliuk ka tukang, barang liuk ka tukang bre. Di tukang geus aya pocong keur ngabadega. Atuh puguh Mang Ade jeung Mang Antri meuni ngadeg-deg langsung. Pocong, pocong. Cung Mang Ade nangtung. Geus kitu ngahuapkeun udud anu masih hurung kana sungut pocong. Laap. Beureng Bang. Geus ngahuapkeun surutu ka pocong, Mang Ade lompat. Mang Antri oge curung kunung hudang. Geus kitu surutu anu masih hurung teh diasupkeun kana baju pocong. Geus kitu beureng dia lompat ngudag Mang Ade. Ari jurig pocong harita abrug-abrugan. Sabab boehna ngebul kaduruk kahuruan ku seuneu surutu. Sedangkan di tempat sejen si Openg nu harita geus hasil nyangkalak Kiracong, rajana jurig pocong. Kiracong geus hasil dibakutet ku si Openg, tuluy ditalikung awakna. Laju dipanggul dibawa ka gardu ronda. Sanggeus nepi ka gardu ronda, Kiracong ditanya diseleukseut. Sakapeung dielek ketek ku si Openg dipake kaheureyan. Ayeuna uing rek nanya ka maneh Cong euy. Saha wae balad-balad maneh teh euy anu rek ngacokeun lembur uing teh Cong euy, Cong. Sok ngomong Cong, sok ngomong Cong. Cek si Openg. Oh, lobaan manusia. Nya saha lobaan teh Cong? Ngaya Nyi Congli, Nyi Jocong, jeung Nyi Pancong. Cek Kiracong. Naon hartina Congli teh Cong euy? Ari Congli teh mocong lincah manusia. Oh, ari eta si Jocong naon? Ari si Jocong teh nyocong ngartina nyonged mocong. Gitunya. Halusnya pocong ge jogedan. Jigana jogetna kicau mania nya, kicau. Aduh. Gitunya pocong ge aya singkatanana. Sing horeng teh ayeuna mah teh boga singkatan gaya euy. Cing ayeuna uing rek nanya, hari maneh bener teh takluk ka uing Cong euy? Cek si Openg. Nyaan bener Peng. Ngaulandak nu Kang Openg. Nyumpah demi ngalek Peng. Nguing taknuk. Lamun maneh takluk ka uing, ulah balik deui ka sini ni peletnya. Tapi langsung balik ka alam maneh Cong euy. Mohon mangga Nyang Openg nguing rek malik deui kana ngari kaula. Alus Cong, alus. Tah ayeuna mah sok geura calukan anak buah maneh sina ngarumpul di dieu. Sabab bisi kaburu ngacokeun panggeusi lembur manten. Ayo gancang calukan. Mangga Nyang Openg, mangga. Kunguing rek ninyalukan malan-malan uing. Cek Kiracong geus kitu mah tuluy sweet nyuit sorana tarik siga sora piriwit. Kusakali suitan oge kadengi ku sakabe anak buahna anu keur ngarangsek maju ka tengah pilemburan. Cacap Kiracong nyuit anu dibarengan ku kakuatan tanaga gaib. Harita ngadadak loba anu sing araclok ngadeukeutan ka gardu ronda bari barodas ku kuncungan. Nu taya lian para pasukan pocong baladna Kiracong. Nya dina waktu anu henteu lila oge pasukan pocong geus ngumpul kabeh. Ngan jumlahna geus ngurangan sabab geus loba nu palastra jeung nu kalabur akibat teu kuateun ngayonan paku sapara kanca.
Sanggeus jurig pocong ngarumpul, pok si Openg ngomong, sok lah, ayeuna babejaan balad-balad maneh, cong. Yen maneh geus takluk jeung kudu janji moal arek ngaganggu deui ka Uing jeung ka wadia balad nu aya di Pilemburan. Lamun maneh ngalanggar ieu perjanjian atawa ngalanggar sumpahna, daek teu maneh sumpah ka Uing. Lamun maneh ngalanggar daek teu burut sagede samangka. Cek si Openg. Ki Racong unggek. Geus kitu pok ngomong ditujukeun ka balad-baladna. Balad-balad kanyak kabeh, balad-balad kaula. Ngaula ngamejaan, ngamarane kabeh. Tingawit ngayeuna ngurang ngulah ngaganggu deui mangsa manusia. Jeung urang ayeuna moal bilug deui ngilu kanini melet. Jangjina lamun ngurang ngalanggar kana ieu sumpah, maka mulutnya gedenya mangka. Nah ngidung Openg kuling janji insya Allah Uing moal ngaganggu deui Openg. Cek Ki Racong. Sakabeh pocong sing arunggut bari sing garitek tandaning satuju jeung nurut ka gagedugna. Halus euy, tah ayeuna balad maneh sina balubar ti heula euy. Tapi maneh mah ulah waka balik, engke heula. Sabab kudu kasaksi heula ku Pakuwu jeung reng-rengan lembur sangkan urip euy. Maneh kudu janji di hareupeun para inohong ieu lembur. Sabab bisi engke Uing eueuh di dieu, maneh datang deui ka dieu ke. Jadi maneh kudu disumpah deui tah. Disumpah deui daek teu. Disumpah burut jeung bengek daek teu ke urang Pilemburan cong euy. Cek si Openg. Ki Racong unggek. Geus kitu marentah ka baladna sangkan bubar, sangkan baralik deui ka nagarina. Wara wania balad mumar manisan gerak. Atuh para pocong baladna Ki Racong langsung bubar sing belesat ka awang-awang arek balik ka alamna. Sedangkan Ki Racong masih ditalikung di gardu ronda ku si Openg. Bari ngadagoan datangna Pakuwu sapara kanca. Ijiran si Openg teu nyalahan. Sabab dina waktu anu henteu lila oge. Harita Pakuwu jeung 4 urang balad rondana pating kurunyung datang disusul ku Mang Jamsa jeung baturna. Teu lila torojol rombongan Palebe jeung Pak RT. Waduh, Jang Openg menang pocong Jang. Eta mah pocongna badag jeung jangkung gede geuning Jang. Cek Pakuwu. Nyaan badag ieu mah badag enjum. Aduh, cikan bapa ngajaran nyagap Jang eta pocong. Cek Palebe bari nyirilik nyamperkeun ka Raja Pocong. Nya sok atuh Palebe, mengbeung aya pocong jumbo ieu. Bilih Palebe rek menta tanda tangannya hansok peung-peung can dilepaskeun. Cek si Openg. Palebe harita koloyong leumpang ngadeukeutan ka pocong panggedena. Gap langsung nyabak kana palebah bujalna. Ari Ki Racong mending ngacerete getekeun. Pakuwu jeung Mang Jamsa oge ngadeukeutan hayang nyagap. Tuluy kupgap ngarampan awak Ki Racong. Ki Racong disada cicirihilan. Ngampun, ngetek, ngampun. Aduh, ngampun, ngetek. Cek Ki Racong. Sok ayeuna mah maneh kudu sumpah di hareupeun Pakuwu jeung para inohong lembur moal arek ngaganggu deui urang lembur sangkan uripnya, sok sumpah. Lamun ngaganggu sumpahna maneh kudu daek kanyut maneh disambar gurudug. Cek si Openg. Ki Racong unggek. Memeh ngomong unggek heula 5 kali, tuluy pok ngomong. Ngaula nyumpah nemi ngalek
moal ngawa moal kumawane ngaganggu deui kang urang lemur nieu. Lamun ngaulang ingkar nyanyi kaula naik kanyutna ni jamar ngulunung. Ceuk Ki Racong. Tah ayeuna mah geus kasaksi ku balarea bangsa pocong teh moal daek datang deui cenah ka dieu. Sabab ieu rajana geus ngaku takluk ka Uing. Ki Racong juga ayeuna maneh geura balik Ki Racong euy. Tapi ku Uing moal dibahanana naonnya. Sabab urang dieu tacan usum panen ieu teh. Wayahna we nya dina teu barang jingjing teu barang panggul. Cek si Openg. Kituna teh bari ngaleupaskeun tali nu nalikung kana sakujur awak Ki Racong. Ngaduh, ngatur nuhun ngakang Openg, ngaula ngayeuna mamit. Cacap nyarita kitu Jeleng belesat. Ki Racong ngabelesat ka jomantara. Sakicep oge jirimna geus nyeles kalegleg ku beleg-begna wanci peuting. Paku sapara kanca meh barang pada ngusap beungeut bari ngucap syukur ka Gusti. Geus kitu salarea muji ka si Openg anu geus bisa naklukeun Raja Pocong. Aduh, hatur nuhun pisan Jang Openg. Untung aya Jang Openg di dieu. Lamun eueuh Jang Openg, aduh, geus kumaha bua urang lembur teh Jang. Cek Paku. Nya, lamun teu buru-buru katewak Raja Pocong, geus pasti lembur urang teh bakal kacau Jang. Aduh, sabab dari oge geus kadenge sora anu pating celerit nyebutkeun aya pocong. Lantaran sawarena pocong teh bisa lolos, bisa ngarangseg ka tengah lembur Jang. Cek Palebe. Tah nya ayeuna mah geus salamet kabeh nya. Pocongna geus baralik deui ka alamna. Hayu ayeuna urang ge baralik hayu. Wayah kieu lamun ngarujak buah jambe ngeunah meureunannya. Tuluy dicocolkeun kana sambal tarasi. Nya hayu atuh rek marulang mah Jang Openg. Da kurit teh bapak ge capek teh asa awak-awak aduh. Jang Openg beli bade ngalerab di imah bapak tuh ayo. Cek Paku sakalian ngajakan ka si Openg. Moal Uing mah geus janji ka si Abah euy rek sare di taun imah si Abah. Bisi si Abah leungiteun ke disangkana Uing ngendong di imahna Nyi Mawar kete ku si Abah. Cek si Openg bari ngaleos. Nya akhirna masalah rea sing laleos arek balik ninggalkeun pos ronda muru ka imahna masing-masing. Para wargi sadayana ayeuna urang caturkeun kaayaan di puncrut Gunung Ceremai. Nini pelet anu keur live streaming dina kaca banggalana harita huntuna kekerot nyaksian Raja Pocong anu eleh jajaten ku si Openg. Kurang ajar. Ki Racong teu bisa diandalkeun. Tetelah budak sapotong anu ngaran si Openg teh elmuna cukup luhur oge. Geus tilu pasukan siluman dikerahkeun. Tapi tacan aya sa pasukan oge nu mampu ngelehkeun si Openg budak sapotong. Tapi awas ya Sopeng. Ku aing bakal dikirim deui ku makhluk-makhluk anu leuwih bahaya anu bakal ngacaukeun pangeusip lemburan. Sekaligus ngadodoho nyawa ilaing sia Sopeng. Cek Nini pelet bari ngeh seuri soran aweuhan ka unggal madhab. Ari Nyi Mas Ratna Kumala jeung Ki Buyut Petugmah borora hayang seuri nejo balad sorangan eleh ku musuh oge heula we nu aya.
bade ngintun naon deui nini teh kanggo ngarempug si Openg sapara kancan ini. Abdi mah asa geus taak ngabandunganna oge. Cek Nyimas Ratna Kumala. Geun isukan mah moal waka dikirim nanaon. Sinabungaheun heula si Openg jeung warga Pilemburan teh. Ngaramanehna balanga. Tangke lamun maranehna geus balanga. Kunini erek dikirim ribuan langgir sina nyareureud jeung ngacaukeun urang-urang Pilemburan. Siluman langgir anu ti palih mana anu bade diangkir ku nini teh? Eta siluman langgir ngaran rajana nyaeta Ki Sulangkar anu ngageugeuh Gunung Tilu. Manehna leuwih sakti batan kuntilanak atawa genderuwo atawa jurig pocong. Sabab Ki Sulanggar boga pasukan langgir bisa nyerang ka manusia ti barang wanci sareupna. Jadi teu kudu nungguan tengah peuting heula lamun hayang asup ka alam manusia teh. Kitu Nyai. Oh gitu. Saya atuh upami kitu manini. Oh kitu. Ayeuna mah hayu we urang reureuh heula. Sabab geus meujeuna urang numpi deui diri geus rek beurang ieu teh Nyai. Mangga nini, mangga. Geus kitu mah corelat. Nini lepet ngacorelat. Les jirimna ngiles. Nyimas Ratna Kumala nuturkeun ngajorelat. Disusul ku Ki Buyut Petug. Akhirna tilu jirim geus ngiles ninggalkeun puncrut gunung. Asup ka jero guha pikeun numpi diri ku peda wanci beurang geus rek datang. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun dina wanci beurangna. Kira wanci tunggang gunung di lembur sangkan urip harita si Openg geus nyang hareup ka pakubu. Ayeuna mah datangna sorangan sababah murtala keur maraban entog tadi teh jadi henteu diajak ku si Openg. Aduh sigana keur sabaraha poe kaharup mah euy lembur sangkan urip teh moal aya gangguan pakuwu jigana pakuwu. Tapi najan kitu ari kawaspadaan mah ulah dikendoran. Sabab sini lepet sawaktu-waktu bisa nyerang ngadadak ieu ka pihak urang pakuwu euy. Cek si Openg. Kutan teh kitu geuning Jang. Terus urang kudu kumaha tuh ieu pipetaheun. Cek pakuwu bari neuteub antep ka si Openg. Tah keur 2 peuting kaharup mah ronda cukup we 5 urang we heula pakuwu. Pakuwu palebe oge nu sanesna buyos lah. Ulah aya nu ngiringan ngaronda. Salarea lareureum heula sing jarongjon sare. Terus lobakeun dahar ngarah Jaragjag jeung Naramba Tanaga. Lamun aya mah daharna jeung karedok tutut atawa karedok sampe ngunagra pakuwu euy. Heuh nya teu nanaon. Teu ngaronda heula oge Jang. Da kaula oge capek ngaronda we hayu-hayuhan ieu teh. Ari sakirana aman mah nya mending lareureum heula we atuh Jang, satuju lah. Nya kitu tah pakuwu. Ngan kade ulah kajongjonan teuing. Sabab sini gejul teh pasti keur ngarencanakeun pagawean jahat anu leuwih bahaya deui jigana mah ka urang pakuwu. Nya Jang, nya. Pasti eta mah. Sini pelet pasti bakal ngirimkeun di pasukan jurig. Sabab manehna mah gegedugna siluman pasti loba pisan wadia baladna. Terus ieu kumaha rencana Ujang kareupna? Bisi sini pelet ngirimkeun di juri ka urang. Kumaha tah sikep Ujang?
keun lah engke di pikiran deui ku uing Pakuwu euy. Ayeuna mah sakitu we heulanya kamandang ti uing mah Pakuwu. Nya atuh mangga diemutan ku Ujang. Hampuranya kaula teu bisa mantuan mikir sabab kaula mah teu ngarti pisan atuh kana urusan siluman silemin mah. Komo ieu anu disanghareupanna mangrupa mandahna siluman. Hampura Jang. Nyalah teu naon Pakuwu teu naon. Keun lah ieu mah bagian uing we anu mikirna Pakuwu. Tah ayeuna uing rek mulang heulanya karunya si Bah Murtala euy jeung si Ambo meureun ayeuna teh keur ngajieun wajib anu mantuan Pakuwu euy. Yuk Pakuwu uing balik heulanya. Ceuk si Openg bari tuluy Jung cengkat geus kitu ngalengkah leumpang nuju kaluar ti imah. Ari Pakuwu ukur ngajajabkeun ku panon poe. Ukur ngajajabkeun ku paneuteup. Tapi nalika si Openg ngaleos, atuh ari ujug-ujug. Heuh. Waktos kabujeng seep wadia balan ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.